di sorangan bae. Le anggur ngejemput Arok tuh di kobong. Arok ka dieu lempang ja carape. Ayo, siapa dia lempang rok di ditu. Lempang jam teu ngajemput. Amat anak aing, tapi cager cong, cager. Cager mah tuh cager tapi ieu carangkeul ieu suku. Atuh, aing mun ngajemput sia, pan nyaho sorangan meureun. Urang mah teu boga motor. Nu aya urang kabehan capek. Atuh ari kitu mah sia balik sorangan ka dia sia doang nu capek aing teu. Yang penting mah sia selamat kan dia sehat tuh. Nyampe kan ka panggijeng emak. Duh, anak aing kumaha kabarna? Cak aing teh geus mikiran bae hayang kapanggih jasa Rok. Ajo ieu ngomong-ngomong geus dahar can, dahar. Geura dahar lah kan itu tuh. Aya ieu sate tembang. Jeung goreng delan. Ajo nasi ngaranna teh minum naon dahar heula ka ditu. Kayak mun geus dahar, mun geus nginum ganti baju. Kadieu deui mah buka kahayang Rok, buka kahayang. Naon tuh? Ih, geus ulah loba tanya lah. Terus ganti baju behelan sia ka ditu. Kayak kadang kumaha di bejaan, nya. Terus masuk ulah ceng sabari ganti baju nginum teh dahar. Mau geus kira ditu. Oh, aya ditu. Tuh anak aing alhamdulillah rabbil alamin sehat walafiat. Balik di pondoknya nama silok dijemput ku aing. Lempang ge jadi. Kitu tamun anak soleh mah ya Allah, nuhun jasa boga anak bager. Aduh, ku ari mah rada-rada seubeuh ya beuteung aing, ti koro aing. Seret deui, aing geus mandi geus seger. Ma aing tadi nak ngajak ka mana nya? Ma tadi nak ngajak ka mana? Geus hayu ilukeun mah bae mak aya itu tuh buka kahayang urang ka kebon nu hiji deui. Kebon mana sih, Ma? Pan ieu kebon. Mak, buka kahayang Rok, hayang akan dogahan. Beungeun teh asana seger, mak ngarep-ngarep nungguan Arok bae, Arok balik mah hayang nginum cai kelapa. Pan mama teu bisa naik, teu bisa ngalana. Aing mah Arok datang ka dieu. Laju titah ngalak kelapa bae, naik ka luhur. Carape. Atuh ita mah sabodo Arok, atuh Arok ari daek atuh hayu, ari embung sabodo. Kajenah hayu lah. Arek daek. Hayu lah kajenah mah lah. Oh satu hayu kok gitu ta, pan mak seneng eta boga anak nu soleh, hayu berbakti aja. Pokona mah kudu sia meunang eta kalapa. Aing hayang jasa nginum nu seger-seger aing hayang es kalapa dogaan beuh asana mantep. Es teh mah. Rok es teh. Sia ieu jualan es teh. Heeh. Haju kaduleuna es teh sia loba amat eta. Geus laku can? Can. Sia hayang laku teu? Ayang. Jualanna mau golong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, gitu amat ya orang. Ini es tinggal laku. Udah diledek. Astagfirullah. Aduh. Mak, urang keterlaluan amatnya. Teu naon? Kita ngeliat tukang es. Ih, teu naon aing geus biasa, rok geus biasa. Moal mah kudu naon? Tapi karunya mah nyeleuna. Geus mah kos kitu leuleuskeun jasa kos candahar. Can dahar meureun makana eta nyana jualan es teh. Naon ngaranna teh teu laku-laku. Kumaha nya? Geus ngomong-ngomong geura ngala. Dogan teh geura dogan aing hanger nginum ya. Aus si aing segar-segar geurana. Ayolah. Jangan. Tungguan nya mah nya. Es teh. Si Arok ngalak kelapa ku kebel-kebel teuing geura atuh Rok, geura. Ku hese-hese teuing kitu. Hese jasa mah geus matang kaula luhur ji. Geura atuh geura, emang geus teu kawawa ya, hayang nginum dogan, hayang nginum cai kalapa. Gedeng-gedeng yeuh. Duh, hese amatnya. Geura ya mah menang ya. Geura sanglap ya. Mak, bagus teh eta kelapana. Hayang deui apa sakitu doang. His cicing bae deui. Selaturan lah. Arok mah nyokot kelapa hese-hese. Mama malah hees. Geus lah, warok bau bae lah kelapana. Ayo mah. Arok, saya menang kelapa di mana?
Iya atuh nangala tuh di tanggal kalapa. Lo bagiannya tuh. Tuh lo bakainya tuh di situ tuh. Ayam emak itu keres. Saya nanggal lama tuh gerak itu lah. Mak, weh si dia. Si Arok mana si Arok? Si Arok. Tuh si Arok mah. Buka kelapa. Sial-sial teuing eta budak. Aing ditimpa ku kalapa. Hayu nama aing riut bae. Tuh deuna emak. Ditimpa kelapa baik-baik. Sia, saha nu hayang atuh katimpa ku kalapa? Si Arok na tuh, henteu boga pikiran, ngaragageun kalapa teu deuleu-deuleu, aya aing elos katimpa. Hayu nama aing lieur bae ku ari lah. Sorry deh sia.